Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana tepangkeun nami abdi Ayang Satria Aditya Darmawan di kelompok 10 bade macakeun materi anu judulna morfoponemik. Wangunan morfoponemik. Istilah morfoponemik atawa morfopologi masing-masing mangrupa gabungan tina dua kecap, nyaeta kecap morfo minangka pondokna tina morfologi jeung ponemik atawa fonologi. Jadi ieu ulikan teh mangrupa antara disiplin antara morfologi jeung fonologi. Ilaharna ulikan morfoponemik sok diasupkeun kana garapan morfologi. Jadi morfoponemik atawa morfopologi nyaeta ulikan ngeunaan robahna ponem balukar tepungna dua morfem atawa leuwih dina hiji kecap. Proses baribahna ponem balukar tepungna dua morfem atawa leuwih dina hiji kecap disebut proses morfoponemis atawa morfofonologis. Patalina jeung robahna ponem aya nu disebut sandi. Ponem-ponem anu muncul balukar tepungna dua morfem atawa leuwih disebutna pseudoponem. Tepangkeun wastapun Iyang Horeatul Umah bade ngalajengkeun materi morfoponemik di kelompok 10. Proses morfoponemis. Proses morfoponemis mangrupa proses nu muncul balukar ayeuna proses morfologis. Proses morfologi anu geus jineuk dina basa Sunda ngawengku 3 rupa. Di antarana nu kahiji aya rarangken, atanapi afiksasi anu mangrupikeun tambahan tina afiks kana bentuk dasar, numutkeun samsuri. Dumasarkana posisina, afiks dibagikeun kana sababaraha bagian. Di antarana aya awalan atanapi prefiks, sisipan atanapi infiks, akhiran atanapi sufiks, sareng majemuk atanapi konfiks. Anu kadua tina proses morfoponemis nyaeta aya ngarajek atanapi ngareduplikasi, nu katilu aya ngajentrekeun atanapi komposisi. Tepangkeun wastapun Rana Nur Azkia bade ngalajengkeun materi ngeunaan morfofonemik. Wanda proses morfofonemik. Patalina jeung robahna fonem aya 2 disebut sandi. Fonem-fonem anu muncul balukar tepungna dua morfem atawa leuwih disebutna pseudofonem. Proses morfofonemik dina basa Sunda ngawangku 5 rupa, nyaeta nu kahiji proses gantina fonem, nu kadua proses sirna na fonem, nu katilu proses tambahan fonem, nu kaopat proses luncatna fonem, jeung anu kalima nyaeta proses awoma fonem. Mung sakitu presentasi ti kelompok 10. Hatur nuhun tina sadaya perhatosanana, hapunten tina sadaya kalepatanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.